Wilujeng enjing barudak, kumaha damang? Alus nya. Dinten ayeuna urang bade diajar deui basa Sunda. Pangajaran anu kaopat. Judulna tentang gotong royong. Sateu acan urang diajar, urang bade ngadoa heula. Yuk urang ngadoa. Mari kita berdoa. Bapa, dan Putra, dan Kristus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dengan baik. Berikanlah juga kesehatan kepada Bapak dan Ibu Gun dan juga orang tua kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Serta melani yang kalah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatur nuhun anu tos ngadoa. Dinten ieu urang bade diajar basa Sunda. Memahami teks percakapan sederhana tentang kehidupan bergotong royong. Eta nu bade diajar ku barudak. Lamun barudak tos ngarti tentang gotong royong, barudak bade mendemonstrasikan teks percakapan sederhana tentang kehidupan bergotong royong. Jadi engke dina akhir diajar aya pancen barudak kudu mendemonstrasikan percakapan atawa paguneman, kudu ngalakukeun paguneman jeung saha, jeung kulawarga nu aya di imah. Siga kumaha? Yuk perhatoskeun. Dina pangajaran kaopat aya maca paguneman. Barudak bade ngadangukeun paguneman sabilulungan anu dibacakeun ku ibu. Dangukeun nya, ibu bade macakeun pagunemanana. Naon sih sabilulungan? Yuk dangukeun. Basa Isa, Mida jeung Dami ngariung di patengahan jeung bapana Pak Upa. Pak, ari sabilulungan teh naon? Sabilulungan teh sami sareng gotong royong. Aya naon Mida naroskeun sabilulungan? Abdi teh bade ngiringan rampak sekar. Ari laguna sabilulungan. Saur Bu Teti, abdi kedah apal maksatna eta lagu. Disawalakeun sareng rerencangan. Oh gitu. Gotong royong teh sami sareng kerjasamanya Pak. Sami, sabilulungan, gotong royong, kerjasama. Dina intina mah ampir teu aya bentenna. Eta teh sae. Asal ulah sabilulungan dina kaawonan. Sabilulungan dina pademelan anu sae, hasilna oge tangtos sae. Malah biasana mah langkung sae dibandingkeun sareng dipedamel ku sorangan. Ari hubunganana sareng persatuan kumaha Pak? Raket pisan. Apan disebatkeun dina laguna oge sabilulungan teh nembongkeun ayana persatuan. Ku ayana sabilulungan sareng persatuan. Urang tiasa langkung kiat, langkung tohaga. Contona bae Ramo. Ramo teh aya 5. Upama dianggona hiji-hiji mah moal sabaraha gunana. Sareng moal kiat deui. Tapi upami dianggona sareng 5 anana tiasa dianggo sagala rupi. Sok geura kumida sareng Dami emutan. Muhun nya. Cing sok apa hoyong ngupingkeun kumaha lagu sabilulungan teh. Barudak atos ngadangukeun paguneman anu dibacakeun ku ibu. Dina paguneman eta aya 2 jelema, ibu jeung anak ibu maca paguneman. Temana sabilulungan. Eta nu disebut jeung
paguneman. Paguneman kalau dalam bahasa Indonesianya disebut percakapan. Kalau percakapan harus dilakukan lebih dari satu orang. Tidak mungkin sendiri. Kalau sendiri namanya monolog, bukan paguneman, bukan percakapan. Ya. Nah, di dalam teks paguneman yang terakhir itu disebutkan bahwa ngong dami ngong mida ngawih lagu sabilulungan. Tah, akhirnya ku ibu bade ditempokeun nu ziga kumaha kawih sabilulungan. Yuk, dangukeun ya.
Kumaha tadi lagu ngawih sabilulunganana. Alusnya, ayeuna ibu bade ngabahas harti kecap dina paguneman. Dina halaman 42 dina kaca 42 eta aya harti kecap anu dicandak dina paguneman. Paguneman anu sabilulungan. Ya, ibu akan membahas tentang kata-kata yang ada dari percakapan sabilulungan tadi. Anu kahiji, rampak sekar. Rampak sekar sarua hartina jeung ngawih babarengan. Rampak sekar itu sama saja dengan bernyanyi bersama-sama. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebutnya kur, paduan suara, atau vokal grup itu disebut dengan rampak sekar. Anu kadua, disawalakeun. Disawalakeun sarua hartina didiskusikeun. Dalam bahasa Indonesianya ya didiskusikan. Ya. Nu katilu genteng. Genteng sarua hartina jeung leutik bagian tengahna saperti cangkeng papanting. Artinya genteng atap rumah, ya atap rumah yang berbentuk segitiga. Nah itu disebutnya dengan genteng. Anu kaopat, pasalingsingan. Pasalingsingan sarua hartina jeung pasalia atau papaliwat. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya tidak bertemu. Jadi tidak berpapasan. Itu disebutnya dengan pasalingsingan. Anu kalima, santosa. Santosa sarua hartina jeung kuat atawa tohaga. Ya, kalian sudah tahu sendiri dalam bahasa Indonesia artinya apa ya, kuat, tegap. Nu kagenep samakta. Samakta sarua hartina jeung lengkap atawa kumplit. Nah, dina bahasa Indonesia artinya apa ya? Lengkap, kumplit, itu sama saja ya. Anu katujuh, teuneng. Teuneng dina bahasa Sunda sarua hartina jeung wanian. Atau dalam bahasa Indonesianya artinya berani. Anu terakhir, saihwan. Saihwan sarua hartina jeung batur sapaham sapamadegan. Artinya sobat. Sobat itu artinya teman yang satu pemikiran. Eta nu dimaksud jeung saihwan. Eta harti kecap anu dicandak tina paguneman sabilulungan. Tos tiasa barudak. Lamun atos, ayeuna urang bade lanjut kana pancen nu kedah digawekeun ku barudak. Naon wae nya? Sok perhatoskeun. Barudak tos diajar paguneman sabilulungan jeung harti kecap. Ayeuna ku ibu bade dibere pancen. Barudak kudu ngagawekeun pancen. Aya 2 pancen, nu pertama tina kaca 42 jeung 43. Ya, anak-anak akan mengerjakan tugas 2 macam. Yang pertama dari halaman 42 dan 43. Pancen nu kahiji ngajawab pananya dumasar tina paguneman sabilulungan. Anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 42, nomor 1 sampai 5. Jawabannya dicari dari percakapan sabilulungan. Tuliskeun langsung jawabanana. Seperti biasa, langsung ditulis jawabannya saja. Pancen anu kadua ngalengkepan kalimah di kaca 43. Nganggo kecap-kecap nu di kaca 42. Jadi anak-anak akan melengkapi kalimat yang ada di halaman 43 menggunakan kata-kata yang ada di halaman 42. Bisa ya? Tulisan kedah make tulisan sambung. Ya, kalian harus menulis dengan tulisan sambung. Mengapa? Karena ini pelajaran bahasa. Jadi kalian harus wajib menggunakan tulisan sambung.
Pancen anu selanjutna nyaeta kaca 44 nepi ka 45. Tugas selanjutnya ada di halaman 44 sampai 45. Maca paguneman tina kaca 44 nepi ka 45. Anak-anak akan praktek membaca percakapan yang ada di halaman 44 dan 45. Praktek paguneman jeung indung atau bapak atau kulawarga nu aya di imah. Praktek percakapannya boleh dengan ibu, bapak, atau keluarga yang ada di rumah. Siapa saja boleh. Direkam atau divideokan terus kirim ke ibu guru. Ya, seperti biasa direkam atau divideokan lalu kirim ke ibu guru. Direkamna kenging bari maca teksna. Artinya membaca percakapannya boleh sambil membaca teks. Rekaman atau video dikirim satu acan genep November 2020. Ya. Rekamannya atau videonya dikirimkan pada ibu sebelum 6 November. Jangan terlambat ya, karena ini adalah nilai keterampilan yang akan ibu ambil. Bisa? Bager. Ayeuna diajar bahasa Sundana, ibu bade pamit heula, urang papanggih deui minggu payun, tong hilap kudu diajar jeung jaga kesehatan. Wilujeng enjing.